Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayeuna urang neraskeun hanca urang ngaoskeun kitab Matan Goyah wa Takrib. Entos dina video sateacana urang ngabahas tentang pasal anu ngabatalkeun kana wudu. Urang lajengkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bidarani amin radhiyallahu ankum. Paslun ari ieu teh hiji pasal walaji yujibu jeung ari anu ngabuwajibkeun ieu lazi al-ghusla kana adus sitatu asya'a eta aya genep pirang-pirang perkara. Salah satun ari anu tilu tashtariku eta bareng piha dina ieu salasah saha ar-rijalu pirang-pirang lalaki wanisa'u jeung pirang-pirang awewe. Wahia jeung ari ieu salah satun ittiqaul khitanaini nyaeta paantel hitan dua. Wa inzalul maniyyi jeung kaluar cai mani atau napi sperma wal mautu jeung maot. Wasalah satun jeung ari anu tilu tuhtasu eta dikhususkeun biha dina ieu salasah saha anisa'u pirang-pirang awewe. Wahia jeung ari ieu salah satun tuhtasu biha al haidu nyata haid wan nifasu jeung nifas wal wiladatu jeung ngalahirkeun. Nah, ayeuna urang ngabahas tentang pasal anu ngawajibkeun kana adusnya. Walaji yujibu, walaji si mausul yujibu teh dibacana yujibu sabab ieu fiil mudhari. Fiil mudhari anu kosong tina amil nawasib jeung amil jawajib maka kana bacana rafa yujibu. Wajaba aujaba yujibu. Al-ghusla jadi maf'ul bih. Nah, yujibu fa'ilna isim domir. Isim domir rujuk kana lazi. Al-ghusla jadi maf'ul sitatu asya'a sitatu jadi khobar tina lazi. Al-lazi jadi mubtada sitatu jadi khobar. Asya'a jadi mudhof ilaih najer ciri jerna patah sabab isim guer munsharif. Salah satu jadi mubtada ropa tashtariku fi'il mudhari. Ropa sabab kosong tina amil nawasib sareng amil jawajim tashtariku. Biha jar majrur bi huruf jer hana isim domir biha. Ar-rijalu bacana sabab jadi fa'il tina tashtariku. Ropa ciri ropana doma sabab jama taksir. Wanisa'u wauna huruf ataf anisa'una ropa diatafkeun kana ar-rijalu. Wahia isim domir. Iltiqa'u ropa sabab jadi khobar. Hiya jadi mubtada, iltiqa'una jadi khobar. Iltiqa'ul hitanaini na jadi mudhof ilaih. Iltiqa'u mudhof hitanaini mudhof ilaih. Jer ciri jerna ya sabab isim musanna isim tasniyah. Terus wa inzalu wawuna waw atap inzalu na atap kana ittiqa'u makana ropa. Ittiqa'u kan ropa. Injalul maniyal jadi mudhof ilaih jer ciri jerna kasro. Wal mautu bacana al mautu sabab atap wawuna huruf atap al mautuna diatapkeun. Wasalah satun wawuna waw atap salah satun jadi mubtada ropa ciri ropana doma sabab isim mufrad. Tuhtasu fi'il mudhari mabni majhul. Ropa kosong tina amil nawasib jeung amil jawajim ciri ropana doma. Biha jar majrur. Muta'alaqna kana tuhtasu saha an-nisa'u teh jadi naibul fa'il tina tuhtasu. Tuhtasu fi'il mudhari anu mabni majhul pasti ngabogaanana naibul fa'il. Saha an-nisa'u ropa naibul fa'il. Wahia
hiya na jadi mubtada isim domir, al haidu jadi khobar, ropa wanipasu, ropa diatapkan kana al haidu, wal wiladatu ge ropa diatapkan kana al haidu. Nah, dina pasal ieu urang ngabahas tentang anu ngawajibkeun kana adus. Ti dieu anu ngawajibkeun kana adus teh wallazi yujibul gusla sitatu asya. Nu ngawajibkeun kana adus teh aya genep. Genep. Nu genep ieu teh dibagi dua kelompok. Salah satu tashtariku bihari jalu wanisa'u. Anu tilu mah bareng. Jadi bareng bisa aya di lalaki, bisa aya di awewe. Kalalaki ongkoh, ka awewe ongkoh. Anu tilu mah anu ngawajibkeun kana adus teh lalaki ongkoh, awewe ongkoh. Mana anu tilu anu bareng jeung lalaki jeung awewe teh? Nyaeta waya iltikaul hitanaini nyaeta patepung hitan dua. Hitan dua teh nyaeta gagaduhan lalaki sareng gagaduhan istri. Dalam artian ieu teh jima bergaul tah. Eta mah kan wajib adusna teh lalaki wajib adus kusabab bergaul atanapi jima. Istri oge wajib adus kusabab jima atanapi bergaul. Terus wa inzalul maniyyi jeung keluar sperma. Nah, keluar sperma lalaki bisa keluar sperma, istri bisa keluar sperma, wajib adus. Lalaki ketika keluar sperma wajib adus. Istri ketika keluar sperma wajib adus. Wal maut tuh sarang maut, pupus, is dead. Nah, ya ge pasami pameget istri. Ya mah diadusan, panggil wajib diadusan. Nah, jadi eta tilu kelompok pertama mah bisa aya di lalaki sareng bisa aya di awewe jima keluar cemane sareng pupus tetapi maot is dead. Kelompok nu kadua mah nah wasalah satun tuh tasubihani sau ta anu ieu mah tilu mah ya anu tilu mah khusus ieu mah jeung awewe hungkul aya na teh di awewe moal aya di pameget mah. Jadi anu tilu ieu ngawajibkeun kana adus teh ayana di awewe hungkul. Mana al haidu hiji head. Nah, kan head mah hanya ada di istri. Ketika istri head wajib adus santosna head beres. Wanipasu jeung nipas wajib adus santos nipasna beres. Wal wiladatu ngalahirkeun wajib adus. Nah, lamun ayeuna ngalahirkeunana teu disambung ku nipas. Nah, makana dina kitab sanes mah dijelaskeun di sok seueur permasalahan ketika banyak orang-orang anu berpendapat bahwa walaupun dina kitabna disebutkeun bahwa ngalahirkeun teh ngawajibkeun kana adus, maka setiap pas beres ngalahirkeun langsung adus. Sedangkeun eta istri teh keur kaayaan nipas. Maka menurut sapalih keterangan eta teh kirang tepat kunaon hiji apakah sah si istri adus ketika nipas walaupun ayeuna ngalahirkeun ngawajibkeun kana nipas ngawajibkeun kana adus. Misalkan istri ngalahirkeun beres ngalahirkeun langsung we adus padahal manehna nipas kaluar getih nipas ditaros kunaon adus sabab ngalahirkeun teh ngawajibkeun kana adus. Nah, eta kirang tepat. Lamun ayeuna ngalahirkeun ngawajibkeun kana adus teh, lamun ayeuna ngalahirkeun henteu disambung ku nipas. Lamun ayeuna disambung ku nipas mah teu wajib adus, mungkin we wajib adusna sakalian kin terakhir saentos nipas. Dan lamun ayeuna ngalahirkeun beres ngalahirkeun adus terus kaluar getih nipas, sedangkan adusna keur kaayaan nipasnya teu sah adusna sabab salah sahijina syarat adus teh kedah bersih tina head jeung nipas. Berarti lamun adus keur head jeung keur nipas eta henteu sah. Sakitu panginten. Nah, ieu pasal ieu ngabahas tentang perkara-perkara anu ngawajibkeun kana adus. Surang lajeng kieu pasal nu salajengna.